pulang kembali ke diri orang awak sia teh lamun isuk paeh kumaha salat sia teh bakal ditanya, puasa sia bakal ditanya, zakat sia bakal ditanya, pagawean ngaji sia bakal ditanya, dagang sia bakal ditanya, aktivitas sia bakal ditanya. Piku baeun sia awak sedengkeun can aya ikhlasa. Kembali urang perbaiki diri urang bae. Eta mah tadi cerita segala menteri gubernur jang contoh-contoh jang diri masing-masing urang mah kuari mah ngaji jang diri urang. Nah iya Allah nggak ada melangit jeung geusina bumi jeung geusina maksudna nangieun aing eta teh nangieun aing dimimitian ku aing teh teh nu aing nama mimitina tah langit bumi teh eta teh nangieun aing aya mimitina anyar berarti lantaran anyar rusak kanyahoan rusakna engke di akhir ku aing bakal dikiamatkeun sageus dikiamatkeun hudangkeun deui jelema dek dinaonkeun dek dibales amal-amal masing-masing nah anu aku di dunia dipigawe ya Allah nu ngeri lamun urang ngabohong nu ngeri lamun urang maling nu ngeri lamun urang zalim liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist lamun aman mah urang kan ngeunaheun ya Allah ya Rabb salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, dagangna bagus, sodakona bagus, surga masya Allah gini kan hati ya Allah ya Rabb siap bagel ada ya dari bagel coba catat mana dunia na teman jalan susah ndek dihisaban tambah boga naon tegablek naon terus ya amal-amal catat bagus surga senang kan hati aduh coba sih tukang garong ayo kumaha dagangna bedana loba nu ngoplos maluluy anak buah nangana kesehatan gak dicarekan bos jangan dioplos jangan banyak omong lo kerja aja itu urusan gua nanti gua tanggung jawab di hadapan Allah berani jasa goblok dulu lu ngomong begitu cek malaikat udah sekarang gua seret lo wah tuh urang ngen wau seret aja ya aduh Gusti Allah encan anak neangan bapa lantaran baheula bapa teu tanggung jawab waktu di dunia encan pamajikan neangan salakina waktu di dunia ditinggalkan dengan begitu saja encan nu ngoraja nu kolot ya Allah ya Rabbi Gusti Allah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi lumpat jelema ti bapana ti anakna ti indungna sebab non sieun dipenta tanggung jawabna ieu liat sia masya Allah bersihan gara bersihan rembang be gara menta hampura orang boga salah orang kakak menta hampura boga salah orang kadi mumpung di dunia ulah isin jeung ulah sieun wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia neretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab boro-boro di akhirat di dunia bae asal KPK bae geus galeter-galeter eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene ngegeter urang deh urang teu make masker bae geus neuleuh bae polisi ayo geus kararitu sieun kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sieun di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ya ieu teh di penjara dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teu paeh ieu kumaha nah mentak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus sudang sholawat istighfar zikir sholawat zikir itu maksudnya teh supaya bisa ikhlas mulai diatur di thariqah mah inna la ilaha illallah lama buda bihakin bil wujud ilallah ku ari norekat la maksuda bihakin bil wujud ilallah udah dimaksud di Allah geus diatur ku ari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalahi ngajina la maksuda illallah
daharna la maksuda illallah, nginumna la maksuda illallah, kawinna la maksuda illallah, kabeh we geus kabeh, dagang la maksuda illallah, silaturahimna la maksuda illallah. Lamun henteu illallah ngalengis astagfirullahalazim Gusti, lelempangan abdi teh henteu ka Gusti hampura Gusti. Kadelna makin sempit hirup teh, nyempitkeun diri ka Allah. Naik wari lamat luba, naik wari lama wujuda. Ya Allah ya Rabb, supaya ikhlas kumaha. Urang make pakaian teh ieu teh maksudna naon ieu teh? Oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka. Ieu teh make baju teh kumaha ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka. Di kumaha coba. Ikhlas ulah pikiran kos kitu lillahi taala. Ngan kudu aya pancerna nuturkeun Kangjeng. Kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih, gamis nu putih. Eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulah nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas. Sia kunaon make batik bagus amat pan ka ondangan. Ayeuna teu ka ondangan teu bagus, neraka. Berarti aya beda antara ka ondangan jeung teu. Sia ieu hebat amat make jas, aya naon ieu make jas segala rupa. Oh, iya loba kantongan, maksudnya diteuneunnan duit, ge sodako. Eta maksudnya hebat kan pas kitu mah. Jadi make jas teh ngantongan duit, maksudnya besi loba anu deuk dibere tak. Bener tah kituna? Ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan. Rupa-rupa. Iya sih ada. Make baju dah make kopiah eta keur carita papakea. Tapi kan ditunang ke geus teu mireunge. Jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu tamah. Nah, mulai terus diikhlaskeun dilillahi ta'alakeun. Engke aya ciri urang teh dibere kajembaran. Nikmat asana hirup teh patula patali jeung dunia, teh patula patali jeung makhluk. Teh patula patali jeung nafsu, teh patula patali jeung setan, bersih urang. Eta teh tahunan teh kitu teh. Perang. Ieu teh maksudna naon? Rempan di akhirat liyajzia. Jazana engke kumaha? Di dunia anu sakedeung ka sakedeunganana kumaha? Bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang. Sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang. Sok gerage. Eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang. Jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun, 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam? Sabaraha jam? Urang umur 60 tahun, eta di akhirat berarti urang kakarak ge sabaraha jam? 60 tahun geus kakaler geus kaidul geus kawetan ka kulon kemana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang. Itu geula ku sia lah. Hayu itu geura. Otak coba make otak coba atuh. Hayu sabaraha jam tah urang hayu geura. Ji. Geus aing mah ngadegeun bodoh. Ka bawa bodoh atuh aing. Tuh kan, masya Allah karim, ya Allah. Kalilaan di akhirat, di dunia berarti sakedeung lain sakedeung. Mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin. Wates wangeuna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun. Eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah, saeutik amat. Dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat atuh urang. Ya Allah ya Rabbi. Dah batak wari mangga saya tipeting bagsakeun hudang nu di deuleuna akhirat. Sabenerna mah teh hayang heus jeung lalesu, tapi lamun terus bae kos kieu atuh pimanaeun bekal akhiratna. Keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu Akbar sugan aya bekal we jang akhirat isuk-isuk
batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka kitu kantor urang di imah gaweana naon teu naon mending salat duha Allahu akbar jang bekal akhirat. Nah sanggeusna ieu langit diciptakeun ku Gusti Allah, bumi diciptakeun ku Gusti Allah, anu ngeusian langit malaikat diciptakeun ku Gusti Allah, nu ngeusian bumi nu ngaran manusia geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ujungna kumaha ieu ujungna? Ieu lah rek dicaritakeun ujungna. Ilaihi marji'ukum jami'a ilaihi tetep ka Gusti Allah marji'ukum ari babalik karanjeun kabeh diheulakeun liat jawabanna dipandarikeun mubtadana nu kieu teh ngaranna mim babi takdimil ma'mul alal amil jadi kosong geus atuh mun ceuk bahasa urang mah pas jasa ka Allah teu ka sasaha baralik aranjeun kabeh muada tangka teu balik pasti kana balik teu saha cenah ieu mah jenderal balik paet sarua bae cenah ieu mah letnan modal cenah ieu mah atuh kopral mah paeh jasa RT koin cenah ieu mah kiai pupus insyaallah karim para cenah ieu mah ustad maot cenah ieu mah haji pendi modal beda-beda bahasana anu layak nerapkeun bahasa atuh pan urang teu ngeunaheun kadengena lamun mah haji pendi pupus hei garila mah kadengena ge teu layak jadi kudu aya kelayakan bahasa. Masya Allah karim tuh kan nah biasanya lamun pejabat bae lamun pahlawan bae masang bendera setengah tiang haji pendi bae bendera na kubur ulah dipasang setengah bendera kubur jeung bendera-bendera na aduh ya karim teu kasasane pasti ka Gusti Allah ilaihi marji'ukum balik aranjeun kabeh ya Allah besi kurang mantap jami'an kabeh wa'dallah itu merupakan suatu janji Allah hakun nyata jelas Masya Allah ini sabaraha puluh sabaraha ratus sabaraha ribu nu urang kanyahoan pararae bahkan ratus ribu keur ka Baghdad urang ningali makom syuhada dibariskeun di Baghdad sabaraha hektar teh makom ya Allah ya Rabbi di pakuburan urang ya Allah saya ngaranan di dinya teh almarhum Haji Fendi aya lain PDI sok-sok kasinggung bae tere ya ge Bari mah urang hadiah ke batur ge mah urang ya Allah ya Rabbi sakedeung horeng hirup di dunia Pak Harto nu sakitu sugihna jabatan aya di manehanana kekayaan aya di manehanana sagala rupa aya di manehanana serem zaman Pak Harto mah raja terasa bener jadi raja sebab kunjungan Pak Harto mempohara lain lalagaan bener-bener rajanya nama
Ibu tin sakitu sanggulna sok bade naon eta teh kening ratanana timbul kadeuleu ku urang ya Allah ya Rabb kadeuleu ku urang benang merahna kerajaan Ibu tin sarua Gus Dur ulama nu diwalikeun pupus tinggal urang gawehan ieu nu modar nu paeh nu koit ambalaya ieu bakal lain ieu bakal balik kabeh ka Allah cakalo aing nu nyieun nu ngamimitian nyieun aing anu mengakhiri ge aing ieu mah paeh kakara ke hiji dua dunia nan can dirusak ke bakal dirusak ku aing ya indahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh saenyana Gusti Allah teh apan tadi teh dicaritakeun anu ngamimitian nyeun makhluk langit ku Gusti didamel bumi ku Gusti didamel pangesi langit malaikat ku Gusti teh didamel pangesi bumi teh ku Gusti didamel yabda'ul khalqa engke teh dirusak kiamat ngaranna summa yu'iduh engke bakal dibalikeun deui urang teh pararae kabeh teh bakal dibaas hararudang ti kuburan sesuai jeung awak nu kuari aya urang warau beh kalaluar pangheulana anu kaluar ti makam Kangjeng Nabi terus malaikat Jibril geus kieu bae inget ka Kangjeng Nabi we asana Muhammad neangan kaula ieu asana Muhammad neangan kaula bener bae Kangjeng Nabi teh langsung bae neangan malaikat Jibril deuk nanyakeun ayeuna ummati ayeuna ummati ayeuna ummati ya Allah ya Rabbi geus teu inget naon Kangjeng Nabi teh di mana umat kaula inget selalu ka umat keur hirupna sakumaha kamari dijelaskeun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim keur masa hirupna Kangjeng Nabi teh geus maotna ge geus maot dikubur bae Jibril ayeuna ummati inget ka umat teh sababaraha jelema nu ku Kangjeng Nabi coba pangneangankeun umat kaula kumpulkeun coba Masya Allah kan ieu urang bangga boga nabi nu ku urang dicintai boga rasul nu ku urang diimani anu tanggung jawab di dunia wal akhirah nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga urang mudah-mudahan kabeh engke di bawah bendera Kangjeng Nabi berangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ulah bimbang-bimbang kuarina tegarkeun. Ilaihi marji'ukum jami'a sebagai janji Allah jelas-jelasan. Cak Allah innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dek naon ya? Itu langit terusak kiamat, bumi kabeh set rata. Ganti tarimbul urang kabehan digiring ka mahsyar dik naon maksudna ieu liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist Gusti Allah teh deuk ngabales ya nedek ganjar alladzina amanu ka jelema-jelema nu iman wa amilus solihati jeung anu beramal soleh bakal dibalas bakal diganjar dengan qist yakni sejujur-jujurna jeung saadil-adilna moal aya anu kurang moal aya nu leuwih pagawean urang teh kabeh kacatet
boro-boro pagawean nu gede sangkilang moteskeun tatangkalan di pagar batur aya catetanana. Ya Allah ya Rabb, Gusti Allah inggih sieun urang di alam dunia teh jadi raja, urang teh di alam dunia teh jadi menteri, di alam dunia jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi RT. Ke pagawean tanggung jawabna waktu di dunia kumaha dicatat. Bener henteu jadi rajana, bener henteu jadi menterina, bener henteu jadi gubernurna, bener henteu jadi bupatina, jadi camat, jadi lurahna. Wari ongkang-ongkang ngeunaheun engke di akhirat. Ya Allah inget kadinya raja ditantang ku Gusti Allah ditekan. Ayo muluk mana raja ayo ka dieu ya Allah. Raja kabeh ngahep-hep embung nembongkeun diri di hareupeun Allah. Masya Allah kuari raja matanya homacetnya nama temenangnya nama mobil kudu sehat baik jeung teu pernah bae raja mah kitu meuli bensin di jalan. Urang mah pan meuli bensin di jalan aju antri aju macet deh aya galian jalan. Wah raja mah bahaya di Indonesia. Forwarder lagi diharap di tukang di sisi digigir. Wow raja ngaranna sebab loba kepentingan banyak macet ya nu tanda tangan di istana rajanya didoyong lagi macet. Atuh teh etis gitu. Haju ditanyakan kudu tanda tangan emang rajana kemana ke pasar Kemis emang naik naon ojek ya masa raja naik ojek sih. Naik Grab. Hai raja mau mulai macet kuari mah bangga jadi gubernur jadi bupati bangganya nak panglima bangganya nak jadi kapolres jadi kapolri jadi kapol. Nah nggak baik mah cerita kayak di akhirat di penta pertanggungan jawab liyajziyal ladzina amanu. Kiai di penta pertanggungan jawab sia teh dititipkan ilmu ku aing sia betul sia maca bilagahna sia bisa tafsir sia mampu hadis sia ngadorolang bae pake naon ku sia ilmu hayo budale maju geus ngahep-hep beara. Malaikat geus kieu bae malaikat sia di mana pun. Ayo di bawah. Ayo sia di dunia sia ayo keur di dunia aing nyaho cek malaikat 3 panggung sapeuti. Sia ieu naon sia tajieun yayasan naon maksudna sia nyeun lembaga naon maksudna ayo dek dibalas ulah sieun ai bener mah nyeun yayasanana dibales kayak gitu ai bener mah nyeun lembagana dibales kayak gitu ayo ulah sieun iya endek dibales detil nu kaliwat bagus goreng joreng nu kaliwat sentik-sentik aja proses saurang ya Allah mana ting lilan iyalah sam amal lilana luar biasa lila lain lalagaan jelema triliunan ti zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng geus hese nyaritakeun ana jelema geus teu mahir di kalkulator sakumaha tuh sedeukeun saurang hiji ya Allah ndek kumaha coba nu mantak umat Kangjeng Nabi lalu diheulakeun padahal pang pandeurina diayakeun anak ka dunia tapi pangheulaana dihisabna geus engke di neraka nu pangheulana ka neraka umat Kangjeng Nabi nu pangheulana ka surga umat Kangjeng Nabi pangheulana we pokona ayelah liyajziyal ladzina amanu bakal dibalas detik
bil qisti. Allah dumantak para mursalin manggeus jelas sama geus aya keteranganana salamet pasti para anbiya jelema-jelema nu dipilih ku Gusti Allah anu dibere wahyu eta mah geus jelas salametna moal aya hiji rasul moal aya hiji nabi anu ka neraka moal surga kabeh turun ka belah dieuna para syuhada surga kabeh ka belah dieuna para solihin para aulia-aulia ya Allah ya anu geus ikhlaskeun ibadahna hanya semata-mata Allah nu di dunia teh di mata wali mah urusan jeung dunia hiji be li kalimatillah berang jeung penting teh ibadah ka Gusti Allah ikhlas ieu teh bisa ngomongna doang urang ikhlas teh babari ikhlas ngonyong-ngonyong atuh tukang penceramah kita harus ikhlas mukhlishina lahuddin berjuang harus ikhlas tanpa ikhlas tidak ada apa-apanya sedekah harus ikhlas tidak ikhlas tidak ada apa-apanya ngaji harus ikhlas tidak ada apa-apanya kita berangkat dari ikhlas insyaallah kita jadi PNS harus ikhlas kita jadi jenderal ikhlas polisi ikhlas dan lain sebagainya ikhlas nanti terwujud di akhirat dengan balasan ikhlas itu dengan balasan surga baliknya nak teu diberi amplop balik deh kiai kok balik deh sorban tinggalin ya Allah cak panitia teh ada ka di deui kiai emang kunaon iya poho amplop emang itu maksudnya eta kan tadi nyaritakeun ikhlas kumaha lalaguanana ieu teh nu mantak ikhlas mah babari diomongkeun hese dilaksanakeun minimal tanda jelema ikhlas ketika sholat nyana sholat sunnah bae tah mun akur aya jelema jeung eueuh jelema rakaatna akur tingkah sholatna akur eta ikhlas nyana sholat di kamar make qobliyah make badiah ketika di masjid loba jelema make qobliyah make badiah eta geus tanda ikhlas antara di masjid jeung di kamar sarua pan loloban mah kieu lamun di masjid mah make qobliyah make badiah aya di kamar mah dibujeng enggalna wae farduna mah geus teu make sunah-sunah eta tanda teu ikhlas jelema aya deui jelema teu puguh rakaat maji pendi mah lamun sholat lo baca lo mah sholat deh masya Allah karim ditanya ngaji sholat deh tahajud padahal berang ya Allah itu mah kos di zaman presiden nukuari ya itu kos kiri kita ngomongna ya Allah ya Rabbi dulu tahajud itu dilaksanakannya malam aja di zaman presiden sekarang alhamdulillah siang malam kita tahajud terus waroblog meureun jelema tuh pakai aturan tuh nah iya liyajziyal ladzina ngalempengkeun ibadah hiji be ka Allah ulah aya nu dilirik selain Allah. Contoh para sahabat, contoh para tabi'in, contoh para aulia-aulia Allah. Mantak dijuk-juk ku jelema sanajan di gunung aya sinar ilahian ikhlas. Jelema lamun geus ikhlas aya sinar ilahi. Disebutkeun di sinar ilahi teh cahayaan kan teu kadeuleu ku mata ieu tapi kadeuleuna ku mata batin. Jadi aya magnet. Kos besi persani gitu cet eta sinar ilahi ngaran di jero kolbu teh di jero kolbu bertanya-tanya mencari kebenaran ikhlas mah seperti itu di jero kolbu
tapi efek nu kadele bakal. Nah, dibentuklah mulai baheula teh ku para ulama-ulama anu geus ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah melalui thariqah. Henteu torekat, norekat teh masalah penting bisa ikhlas. Ngan besi kabur dibentuk thariqah. Thariqah Syadziliyah, thariqah Ghazaliyah, thariqah kitu Utsmaniyah, Umariyah, terus kaberadaan thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Syatoriyah, Malamatiyah, Kholwatiyah dan lain sebagainya. Maka di Indonesia dengan NU bakal dibahas tentang thariqah. Abeh ulah nyasab ongko berthariqah tapi kok ieu henteu wusul teu nyambung silsilah. Mentak aya thariqah nu silsilahna mu'tabarah anu guer mu'tabarah dibahaslah. Ieu supaya ulah asa aing dibahas. Geus kanyahoan sumber-sumber thariqah teh Banten saha, Semarang saha, Jawa Timur saha, sumber-sumber pembawa thariqahna. Lamun di Banten saha pembawa thariqah Syatoriyah teh, lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah teh, lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah wan Naqsabandiyah teh, tah lamun di Kudus saha, di Semarang saha, di Jawa Timur saha, bakal kanyahoan thariqahna naon ka mana ieu bakal kanyahoan. Thariqah naon dia? Thariqah anu. Coba ka mana tibana? Thariqah naon dia? Thariqah anu. Di mana? Ini bohong. Tuh dibahas. Nah, iyalah jangan mengabdikan diri ke Gusti Allah. Aktivitas dah dek di negara, dek jualan, dek ngaji, dek boga yayasan, dek boga lembaga, dek di mana? Lu penting lillahi ta'ala. Ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah. Lamun bisa bari aktivitas nu di luar tadi teh ya, bisa diilillahi ta'ala lanjut. Henteu bisa ulah. Cilaka jang naon atuh. Ieu mah abdi mah alhamdulillah cenah Kiai. Ayeuna teh ngadukung Golkar ikhlas. Hayang nyaho kaikhlasanana sia Kiai di Golkar teh model kos kumaha? Model kos kumaha? Model kos kumaha? Kiai nu cicing di Golkar ikhlas beungeut tah hayang heuleuh aing mah. Ente cenah abdi di PKB tinggal PKB. Ikhlas di PKB kos kumaha tah hayang heuleuh. Abdi mah cenah di PDI komo. Abdi mah cenah di Fana. Di partai ikhlas hayang heuleuh aing mah henteu jelema. Kiai mah kiai aya lain kiai omang sakalian ngagubrus ka ditu ruas. Ini mah kiai. Di yayasan ge geus hese. Ikhlas teh aya patula-patula alim boro-boro di yayasan di pasantren kos urang ge kieu ese bae jelema nu ikhlas berarti balayana naon dicoba ku Allah mulai nu tadina deket jadi jauh nu tadina resepen jadi henteu nu tadina teresep jadi resep eta teh cobaan di Gusti Allah. Tadina pamajikan ge henteu loba kahayang barangnya na ibadah ka Allah nek ningkatkeun kaikhlasan kahayangna anu tadina dulur-dulurna ge darareukeut kuari ngajara rauhan ngaja ku Gusti Allah datang ka mana kaikhlasan sia patula patali jeung makhluk patula patali jeung dunia hayang nyaho. Lamun masih kena aya panas can ikhlas bro. Mungkin adem geus ada iya tuh kabeh ge ilmu araraya ngan meureunanan ieu teh coba jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur tidak saling menyapa masih ngasih dan lain sebagainya. Oh urangna keur dicoba ku Gusti Allah datang ka mah tiis ieu mah teh jaka bege gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang we ka Gusti Allah tiis nu tadina jelema teh deukeut kok kuari ngajauhan ngomongkeun deui gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah
kuari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang nginahin ngomong mah nginahin praktekeun ku sia mentak tak teluh sing belewer ge eta gara-gara teu ikhlas sing belewer teluh Masya Allah ikhlas memoal nyangatin sadaya moal kebal hirup di dunia jeung sugih ge paeh nu pinter paeh nu boga balok katindihan ku balok paeh pararae ka henteu nah ngomong mangenaheun praktek da tapi lamun Allah geus mere bisa urang tenang hate kalem awalnya ya pemaksaan mulailah gua hari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus senja babaturan geus sarareuweuk ku ari teh tinggal aing hungkul duh lamun isuk paeh aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liajzia teh mana ieu teh salat belang belentong dina henteu ge jan aya kalazatan teu ngeunaheun ieu teh salat puasa kitu kene zakat kitu kene duh Gusti andai kata isukan abdi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngalengis teh ngejar dunia teh ti mimiti isuk jedur datang ka sore jedar teu eureun-eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang da kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelan nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia neretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab boro-boro di akhirat di dunia bae asal KPK bae geus galater-galater eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene ngegeter urang urang teu make masker bae geus neuleuh bae polisi ayo geus kararitu sieun kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sieun di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ieu teh di penjara dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teu paeh ieu kumaha nah mentak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus sudang sholawat istighfar zikir sholawat zikir ieu teh maksudna teh supaya bisa ikhlas mulai diatur dina thariqah mah inna la ilaha illallah lama budak bihakin bil wujud ilallah kuari norekat la maksuda bihakin bil wujud ilallah udah dimaksud iwal di Allah geus diatur kuari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalahi ngajina la maksuda ilallah daharna la maksuda ilallah nginumna la maksuda ilallah kawinna la maksuda ilallah kabeh we geus kabeh dagang la maksuda ilallah silaturahimna la maksuda illallah lamun henteu illallah ngalengis astagfirullahaladzim Gusti lelempangan abdi teh henteu ka Gusti hampura Gusti kadelna makin sempit hirup teh nyempitkeun diri ka Allah naik wari lamat luba naik wari lama wujuda ya Allah ya Rabb supaya ikhlas kumaha urang make pakaian teh ieu teh maksudna naon ieu teh oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka ieu teh make baju teh kumaon ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka di kumaha coba ikhlas ulah pikiran kos kitu lillahi taala
ngan kudu aya pancelna nuturkeun kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih gamis nu putih eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulun nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas sia kunaon make batik bagus amat pan ka ondangan ayeuna teu ka ondangan teu bagus neraka berarti aya beda antara ka ondangan jeung teu sia hebat amat make jas aya naon ieu make jas segala rupa. Oh, iya loba kantongan maksudnya diteuneunnan duit ge sodaqoh eta maksudnya hebat kan mas gitu mah jadi make jas teh ngantongan duit maksudnya besi loba anu deuk dibere tak bener tah kituna ya dibalikeun gua ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan rupa-rupa iya sih ada make baju dah make kopiah eta keur carita papakea tapi kan ditunang ke geus teu mireunge jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu tamah nah mulai terus diikhlaskeun dilillahi ta'alakeun engke aya ciri urang teh dibere kajembaran nikmat asana hirup teh patulapat tali jeung dunia teh patulapat tali jeung makhluk teh patulapat tali jeung nafsu teh patulapat tali jeung setan bersih urang eta teh tahunan teh gitu teh perang ieu teh maksudna naon rempan di akhirat liyajzia jaza nangke kumaha di dunia anu sakedeung kasakedeunan kumaha bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang sok gerage eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam urang umur 60 tahun eta di akhirat berarti urang kakarak ge sabaraha jam 60 tahun geus kakaler geus kaidul geus kawetan ka kulon ka mana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang hitung heula ku sia lah ayo hitung geura otak coba make otak coba atuh hayu sabaraha jam tah urang ayo geura ji geus aing mah ngadekeun bodoh ka bawa bodoh atuh aing doh kan Masya Allah karim ya Allah kalilaan di akhirat di dunia berarti sakedeung lain sakedeung mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wa taswangeuna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah saeutik amat dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat atuh urang ya Allah ya Rabbi dah badak wari mangga sia ti penting bagsakeun hudang nu di deuleuna akhirat sabenerna mah teh hayang heus jeung lalesu tapi lamun terus bae kos kieu tuh pimanaeun bekal akhiratna keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu Akbar sugan aya bekal we jang akhirat isuk-isuk batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka kitu kantor urang di imah gawena naon teu naon mending salat duha Allahu Akbar jang bekal akhirat batul dengan dunia geus antep kadaek mentak naon di urang di imam maca Quran ulah ganjang-ganjang macana teh nu penting mah sapoe tamat bae oh cenah kiai sapoe tamat kumaha tah atawa sabulan sakali atuh tamat sapoe sajuz basa sapoe sajuz teu kabetrak sapoe sajuz ya Allah lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh ai eta nu 23 jam pake naon sajam eta teh lamun lambat lamun cepet mah setengah jam sajuz teh
Iya sapoe sapeting teh 24 jam pakai maca Quran kurang sajadah abe sabulan sakali tamat nu 23 jam pakai naon eta kurang. Masya Allah tarolol tuh baroblog amat. Iya ta liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist. Ya Allah supaya engke ditimbang teh set urang di tengah ya timbangan cecepehna nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasan azana sakan aing mah deuk peureung bae lah kaumana ieu pasti kakenca cek Haji Pendit teh bener bae. Seren ini kumaha coba. Masya Allah Ki Fudali jadi gemarasan asana cenah mah ka sorga ya bener bae set kakatu pas geus bunga kakenca deui nggak jeprit. Aduh Gusti Allah lihat sian kumaha coba yuk. Iya, mantak kayu usahakeun sing ikhlas dan naon eta mah harga mati mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mantak kabelah dituna terus zikir shalawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijak kitu. Seseorang diangkat jadi wali aya tanda sampingnya itu pakai merek BHS batur mah tamer nya nama pamer tamere maksudnya tuh ya nah iya aya merekan kiai jelema sahabae diangkat jadi wali Allah eta aya tanda tilu minimal tanda kewalian manusia moal kaliru aya tanda nah geus antep. Nah berubah pemikiran berubah gitu naon gitu kecenderungan hati hiji bae Allah geus boga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun moal aya kasieun yen moal aya kana tenang we sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah kabeh menang atur Allah menang gerak Allah tenang hirup teh tenang kalem tentrem ibadah geus aya perasaan kolbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya ma'rifatullah ngaranna. Nah geus mulai lamun geus aya ma'rifat di jero hate kumaha lamun aya rasa syuhud embung kanyahoan ku jelema teh embung sebab mun kanyahoan di wali-wali wah ditalubrukan ku jelema teh boro-boro keur hirup paehna ge geus paehna wah ujianana kuburanana beak taneuhna matak Sayyidina Ali diamankeun ku Gusti Allah rahasiana nu matak diamankeun ku Gusti Allah makamna Sayyidina Ali mah andai kata aya ujianana diburu ku jelema sadunya beak ujianna taneuhna ge ditayakeun dirapi Kanjeng Nabi lamun terapet wah bahaya. Nah iya wali tenang kolbuna nikmat tatena la khaufun alaihim wa lahum yahzan embung kanyahoan ku batur teh lamun aya nu ngiai-ngiai bae geus teu betah kumaha juzu al alim al alamah al fadil al syekh ridang adanya ieu mah lain ban al alim al alamah kiai kurang hiji DRS dan kabawa negor kan ya Allah ya Rabb embu wali mah teh aya seorang wali ngaranna Ibrahim Al-Khawas cumplang-campling ditoler-toler masa hirupna teh diiring-iring ku barudak ngobrol jeung budak padahal wali Allah kutub bae Ibrahim Al-Khawas. Nah ieu teh kan nya nama ieu naon karang-karangna
torikona malamatiyah di urang aya di Kalimantan setik pisan malamatiyah nu aya anak sabandi di urang teh ieu mah keur carita aya di urang kholwatiyah malamatiyah setik pisan ieu Ibrahim Khas wali geus teu kayahoan ku batur jadi kadang-kadang mah ku batur teh dititah daek ditunjuk daek dititahna make suku senang kabelah dieuna aya kaistimewaanana ya jelema anu muriang teu cager-cager punyana dijampe cager mencuat mustajabud da'wat barang diintip horenganan ahli ibadah wah ieu mah kajen kumaha ge wali ye kanyawan kawalianana lain tina sektor eta bae di beberapa sektor kanyawan kawalianana wah Ibrahim Al-Khawas teh kuari mah disanjung-sanjung kuari mah dihormat-hormat mungkin yana bea kawalian aing cek yana ku kieu mah tuh akhirna manehanana ningali tah aya di Persia mah kan gitu naon ngaranna kamar mandi mayar cik urang mah di urang kamar mandi naon ngaranna umum WC umum MCK umum nyana asup kadinya begitu asup kadinya aya batur nu keur mandi dipaling bajuna paling baju dipake begitu dipake keluar nu bogana teh akan nu bogana marah bae goblok eta baju aing pamalingan siapa yo atuh lumpat cenah lumpat diuber beunang akhirnya benang nah jadi pepuhan segala rupa geus dipepuhan gara-gara akhirnya terkenal mah bahwa Ibrahim pamalingan tah kuari mah geus teu diwalikeun deui mah nya wali maling jeung teh lain teh mah pamalingan teh mah kos kitu mah jadi leungit kuari kawalianana nu tenarna lususna pamalinganana jadi lamun nya ngadenge Ibrahim tukang maling senang hate lamun Ibrahim wali embung mana ieu mah lain kartun nama naga Kiai Haji Supendi AF Waliullah budak jariji aing mah ngadenge nage eta mah pangheulana kana rakana ge geus bali timbang-timbang aja teh mah geus asal kaluar ti kuburan langsung diseret ya Allah ya Rabb ini makin luhur teh makin teh hayang dianggap urang mah kuari lain kiai ge nemong-nemong ka kiaian karakter kiai teh dibongka-bukakeun kumaha padahal mah lain kiai pasantren teu naon teu nyieun pondok pasantren eta kan nembongkeun ka kiai anu kos kitu kan ieu heula bakal ka neraka wah gitu tayangeun wali Allah mah embungeun ka nyahoan makin ka ditu makin tembungeun ka nyahoan nah nu mantap zayyinu anfusakum bil maksiat kabelah ditu lo bangke kuno maksiat nah urang neuleuh Gus Dur cumpang campling kabelah itu ngomong sadaekna we abeh ulah diwali-walikeun kuari Habib Lutfi baura mun ka imannya nyana nyanyi padang bulan nyanyi kan lain sebagainya piano na jago jasa Habib Umar teh eureun ngarokok bae ngopi ke ngopi deui ke ngarokok deui ke ngopi deui ngarokok deui wah sampai sapak mah beak mah abeh diomong kieu manya wali ngarokok tah senang urang mah lain pan nu tadina dahar gembul ge barang di perjaban mah setik be abeh pajar wali juri zaman kos gitu mah ai wali asli mah biasa wae dahar we embung ka tembong kawalian urang mah sok kaju ngawali-wali maneh ngawali-wali maneh asal aya jelema betas be kotrek cek kotrek cek padahal mah di imah mah 3 kelas be pang bolon aja jelema tah malah mah anu pohon abeh pajar wali 2 tas beda kotrek iya jasa ieu pikiraneun urang ya carita-carita kabeh batur tadi ulah teh mah kan sakadar jang contoh doang ulang kembali ka diri urang awak sia teh lamun isuk paeh kumaha salat sia teh bakal ditanya puasa sia bakal ditanya zakat sia bakal ditanya pagawean ngaji sia bakal ditanya dagang sia bakal ditanya aktivitas sia bakal ditanya pikumahan sia awak sedengkeun can aya ikhlasa kembali urang perbaiki diri urang baik eta mah tadi carita ge carita segala
menteri gubernur jang contoh-contoh jang dirina masing-masing kumaha kuari mah ngaji jang diri urang. Nah iya Allah nggak ada melangit jeung geusina bumi jeung geusina maksudna nangieun aing eta teh nangieun aing dimimitian ku aing teh teh nu aing nama mimitina tah langit bumi teh eta teh nangieun aing aya mimitina anyar berarti lantaran anyar rusak kanyahoan rusakna engke di akhir ku aing bakal dikiamatkeun sageus dikiamatkeun hudangkeun deui jelema dek dinaonkeun dek dibalas amal-amal masing-masing nah anu aku di dunia dipigawe ya Allah nu ngeri lamun urang ngabohong nu ngeri lamun urang maling nu ngeri lamun urang zalim liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist lamun aman mah urang kan ngeunaheun ya Allah ya Rabb salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus dagangna bagus sedekahna bagus surga masya Allah kan hati ya Allah ya Rabb siap bagel ada dari bagel coba catat mana duniana eueuh teh jelema susah nu endek dihisapan teh boga naon teh gablek naon terus ya amal-amal catat bagus surga senang kan hati aduh coba sih tukang garong ayo kumaha dagangna bedana loba nu ngoplos malulu ya anak buah nang kesehatan gak dicarekan bos jangan dioplos jangan banyak omong lo kerja aja itu urusan gua nanti gua tanggung jauh di hadapan Allah berani jasa goblok dulu lu ngomong begitu cek malaikat udah sekarang gua seret lo wah tuh urangnya nu seret aja ya aduh ini aja aduh Gusti Allah encan anak neangan bapa lantaran baheula bapa teu tanggung jawab waktu di dunia encan pamajikan neangan salakina waktu di dunia ditinggalkan dengan begitu saja encan nu ngoraja nu kolot ya Allah ya Rabbi Gusti Allah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi lumpat jelema ti bapana ti anakna ti indungna sebab naon sieun dipenta tanggung jawabna ieu lieu sia masya Allah bersihan gara bersihan remang be gara menta hampura orang boga salah orang kakak menta hampura boga salah orang kadi mumpung di dunia ulah isin-isin jeung ulah sieun-sieun urang pernah nganiaya hewan terek di dahar ku urang aya ayam tembak ku urang teh dipencit penantikan nganiaya di akhirat kotok aya neangan urang niku kumaha coba neangan urang kecuali kurang dipencit di dahar memang dititah ku Gusti Allah tapi ditembak kurang teu baksu di dahar kotok bakal neangan ayo ka mana si Pepen tok ka mana ieu aing ditembak kunyana dijepret paeh teu digunakeun geus aing geus kajepret kana deui kotok komo diadukeun ya Allah ya Rabbi iya lihat lagi aman masya Allah kan ya si hadaya iya jaziyalladzina amanu tujuanna dibalikeun deui teh Gusti Allah teh erek ngabales erek ngaganjar ka alladzina amanu jelema nu iman wa amilus solihati jeung nu beramal saleh bil qisti kalawan sajujur-jujurna jeung sadil-adilna moal aya nu kacoceng seetik oge gede bakal aya balasan gedena leutik bakal aya balasan leutikna bagus gede bakal aya bagus jeung gedena naon balasanana leutik bakal aya moal kacoceng seetik ketika acan kira bakal kumaha ieu urang masyaallah karim hati-hati dimulai ayeuna introspeksi tah nu mantak para aulia Allah teh geus embung campur-campur jeung jelema kok mau di akhir zaman ayeuna urang iilueuneun alah kikituan hungkul geus lah mendingan ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae moal lillah ya hirup teh urang hirup di masa Pak Karno urang hirup di masa Pak Harto urang hirup di masa Gus Dur masa PDI masa naon gitu Megawati terus KSB jak kitu-kitu bae horeng nagara teh horenganan nya nama nang sakola
sekolah teh usahana di dinya lain urusan rakyat tamangan sakada tameng hungkul si horeng teh horenganan dunungan tah ieu geus aing ngomong aing geus baheula ieu di Golkar cekos kitu bae horenganan datang ka Ambalaya bae dosa-dosa aing tungtung nama santri eueuh pangajian eueuh aing teh geus sakada dikiaikeun di partai we hungkul tobat Gusti aya keneh jang tobat ayeuna aya keneh jang tobat eta teh tanda dimusuhan ku Gusti Allah dititipan ilmuna ku Gusti Allah teh dibarokah tanda ulah hese-hese teh dicabut ku Gusti Allah teh ilmuna lain ilmuna kadar sinar ilmuna pinter teh nu di Golkar teh kieu teh palalinter tapi dicabut sinar ilmuna ku Gusti Allah ilmuna mah aya capetang keneh datang ka kuari tapi saha nu rek ngadengekeun jeung saha rek nurut eta dicabut ngaranna gue eta teh minjum latih sakuat cilaka teh ulah ngeunah-ngeunah lamun teu tobat mata kunaon ya Allah Gusti heueuh nya ya Allah Gusti tobat sadar urang aing teh baheula teh ieu teh jadi PNS boh malah mah aing teh ieu teh jadi kepala regu naon kepala regu teh cepat disebut teh jaho sia mah kepala regu teh kepala regu mah kos di Cinglu ieu mah di Nagara kaban bodoh sia insyaallah tidak pinter-pinter hesek ya saya aduh maka di kapan di negara teh emang kumaha gitu kepala bagian teh Gusti lamun kurang diamati mah Gusti lamun kurang diamati mah Gusti emang kurang nyaho jasa di proyek emang kumaha gitu 16 kabupati kan bakal pikubahan ke di akhiratna lamun teu tobat ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Rabb ieu deuk kumaha kuari ngeunaheun di dieu aya pundak di pundak aya di dieu aya kenongan mobil herang sepatu herang di bapak-bapak komandan siap dan engke di akhirat neraka dan kumaha ulah main-main sini neraka ulah main-main nyana onam jadi jenderal jadi kapten letnan letkol dan lain sebagainya ai urang jadi nanaon ka neraka rugi mantep urang ulah ieu mah keur contona mendingan nyalametkeun urang salametkeun diri urang ya Allah ya Rabb Masya Allah karim bakal dibalas ku surga jelema nu iman tur beramal soleh mah atuh kunaon Gusti teu dibales di dunia we moal kawadah babales ganjaran nu bakal dibikeun ka mukminin anu salamet eta teh kapan bakal dibere lahana ge 7 kali bumi dibikeun ku urang ku ari ku Gusti Allah ya ganjaranana di dunia keneh deuk ditenden di mana dek ditenden di mana ajupan bidadari saurang natekan 70 eta teh anu lamun teh dipake parawan deui teh dipake parawan deui nya mah janda-jandana 70 teh kabar ya Allah ya Rabbi dek ditenden di mana bidadari model kos kitu hayu dek ditenden di mana Masya Allah karek kawadahan urang hayang naon mege aya hayang apel datang hayang jeruk datang dan lain sebagainya geus ganjaran nu bakal dibikeun di akhirat mun dibikeun di dunia bawa tempatna sebab naon ganjaran eta mah kapan bakok langgeng rusak ai dunia rusak ketika urang dibere di dunia kuari dibere bidadari 70 di dunia keneh engke dunyana kiamat deuk diteuneun di mana siana ge pae lantak engke bae ulah sok garep-garep di dunia urang mah kuari mah lalakonna salat ibadah ngaji sok geus gikeun tibade geus ulah mikiran naon engke balesanna mah di akhirat ulah sok hayang di dunia ulah ya Allah ya Rabb walladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa adzabun alimun bima kanu yakfurun ari jelema-jelema nu kalalufur mah atawa alladzina dari atapkeun kana alladzina deui
waladina lan ngongake kang pada kalupur ya ladina kabelahum syarabum min hamimin yane nu mantak dibalikeun deui ku Allah dek dibales balasanana alladzina kafaru jelema nu kalalupur mah bakal dibere inuman ya Allah nu kuarina agama lain Islam Yahudi Kristen Buddha Konghucu Hindu dan lain sebagainya engke di akhirat da bakal dibales dibere naon dia dibere lahum syarabun inuman ya Allah cuman inumanana min hamimin tinanu panas dibere inuman nage nu panas makanan nage hanzol seperti buah hanzol cucuk malulu sedangkan haus dahaga jeung lapar eueuh di dahareun iwal ti eta ditambah ku minuman nu ngolocor tina bobogaan awewe pezina nu ka neraka anu campur di dinya teh nya getih nya nanah boro-boro ke di akhirat di dunia ge urang titah minuman kos kitu teu hayang misalnya nu geulis aju kieu di wadah inum ku sia malaik sagala geulis-geulis gitu ih waduh zina teh ngolocor tina bobogaan tadi inum wa adzabun alim jeung siksa anu pohara nyerina berbagai siksa-siksa engke teh aya nu disiksa ku kalajengking kalana tina seuneu aya anu tina bayongbong na tina seuneu segala rupa orai-orai tina seuneu adzabun alim ya Allah ya Rabbi gara-gara cuman teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul mutlak bakal dikanarakeun ku Gusti Allah bakal disiksa balasanana syarabun min hamimin wa adzabun alim kunaon ieu bima kanu yakfurun ku sebab kakufuran manehna urang mah sakieu alhamdulillahirabbil alamin ya Allah tuh nu boga cinglu teh iman apa henteu kuarina boga pabrik lagi sanggeunana bae padahal mah nya teh urang Korea tapi nyeun pabrik di urang lantaran kapinteran nyana lobi padahal mah soarena mah uang negara tapi nyana bisa di dia sugih nyana pabrik nu nyana bulak-balik ke Korea naik pesawat geus teu kudu hese dahar hayang di mana bae isuk-isuk di Paris sore di Inggris bisa bae nyana tapi di akhirat teh bakal jadi penghuni neraka naon hartina di dunia nu sagedeung tadi isbat di akhirat sabaraha jam sih di dunia kuarina nyana di jenderal-jenderal di komandan-komandan tapi teu digunakeun pakai jadi garda terdepan untuk membela bangsa jeung negara ngan sakadar ngabela beuteung doang di akhirat bakal na ngomongnya na kafir mah disende neraka jahanam tapi lamun urang di dunia jadi jenderal polisi atau TNI atau TNI jangan siap untuk menjadi garda terdepan siapa yang akan menghancurkan negara dan bangsa Indonesia saya yang dititipi oleh rakyat ada balok dan bintang di pundak saya demi bangsa dan negara manapun dan siapapun yang akan merusak sebelum yang lain saya duluan ka sorga tambah kos gitu wah loba polisi ti heula ka sorga nah haju balik deui lantaran priwit tinggalin bener ka sorga Masya Allah tinggal kumaha urangna nah ieu lamun iman mah sanajan ka neraka tapi tetap aya harapan di kasorga ngan kitu ge geus laledeh tapi wah urang lamun nyaritakeun tokoh-tokoh Kristen ya Allah ya Rabb nu kuari asa aing diperangkeun negara jeung negara demi nafsuna ayo diteruskeun emang kos kitu di dunia mah tapi di akhirat teh bakal lihat zia dibales balasanana walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun bima kanu yakfurun mudah-mudahan orang kabehan ditetapkan iman Islam urang ditegarkan iman Islam urang diyakinkan orang ka Gusti Allah dibere bisa ibadah ka Gusti Allah dengan penuh keyakinan urang maot kabeh husnul khotimah cinta Allah cinta Rasulullah cinta ulama Allah cinta wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di akhirat urang dihijikeun jeung bagi kacinta ku urang wallahu a'lam.